Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Safia dengan NIM 181230006 dari Prodi Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan yang akan menampilkan pagelaran akhir KKN Mandiri 2021 yang didPLI oleh Bu Nok Nasibah SAGMAG. Selamat menyaksikan. Hayu batur urang tata rucingan, urang ngasah akal jeung pikiran. Urang kudu cerdas jeung pinter, ulah dibabalah ku anak deungeun. Mun jadi jalma nu bodoh, rugi kacida pisan. Hiji tokoh dongeng Tangkuban Parahu, ngudag-ngudag dayang sumbi, teu yakin eta teh indung di bejaan keukeuh julig. Dasar anak nu beudegong, pam 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 pararam. Hiji tokoh dongeng Tangkuban Parahu, ngudag-ngudag dayang sumbi, teu yakin eta teh indung di bejaan keukeuh julig. Dasar anak nu beudegong, Pam 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 pararam. Kota naon dilingkung ku gunung-gunung, kota kembang Mekawati dideudeung pada jujuk jularang. Daratan neangan pangerti, coba cing teguh kota naon pam 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 pararam. kota naon dilingkung ku gunung-gunung, kota kembang Mukawarti didegdeung padangan jujuk daratan neangan pangerti, coba Cing teguh kota naon naon pam 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 Itulah hasil dari pagelaran akhir KKN Mandiri saya dengan membawakan lagu Pupuh Raihan Magatru karya dari Bapak Haji Yusura Direja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.